Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syarul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawatullah wa salamu wa ila jamil malaikatil mukarrabin wal karubin sadatin wa ila jamil sahabal basyirin bil jannah radhiyallahu anhum. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أهديت ثوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة التي أريدها. Mangga sempat aja. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. An Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu, al-dhulumatu khamsun was-suruju laha khamsun, hubbud dunya dhulmatun was-siraju laha at-taqwa, wad-danbu dhulmatun was-siraju lahu at-taubah, wal qabru dhulmatun was-siraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wal akhiratu dhulmatun was-siraju laha al-amalus salih, was-siratu dhulmatun was-siraju lahu al-yaqin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sabada manjatkeun puja syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kabelenjengan mugi tamih-tamih dicurah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu maqalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq nguningakeun 5 perkara. Al-dhulumatu khamsun was-siraju laha khamsun was-suruju lahu laha khamsun. Aya 5 popoek jeung aya anu bisa nyaanganana. Naon 5 popoek teh? Hiji, hubbud dunya, cinta kana dunya eta teh dhulmah popoek. Nu bisa nyaanganana nyaeta wasiraju laha taqwa, taqwa ka Allah. Wadambu dhulmatun, 2 saosina Abu Bakar ari doraka teh dosa teh eta teh popoek. Wasiraju lahu at-taubah, nu bisa nyaangan kana eta popoekna dosa at-taubah, tobat. Wal qabru dhulmah, kuburan teh poek, nu bisa nyaangan naon? Wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu dhulmah, ari akhirat teh poek. Wasiraju laha ala amalus shalih, nu bisa nyaanganana nyaeta amal soleh. Wasiratu dhulmah, sirat cukang eta teh poek, nu bisa nyaanganana wasiraju lahu al-yaqin, nyaeta yakin. Hadirin kaum muslimin, ieu teh mangrupikeun maqalah ti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nguningakeun ka urang sadayana aya 5 popoek. Jeung aya 5 nu bisa nyaanganana. Sakumaha dina sadaya Allah junjunan teh mangrupikeun sirajam munira, cacaang lampu anu nyaangan. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biidni wa sirajam munira. Junjunan ku Allah teh dipernih, ya ayyuhan nabi, hai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Junjunan teh syahid jadi saksi, junjunan teh mubasysyiran syahidan wa mubasysyiran nu ngabubungan.
wa da'iyan ilallah biidni wa sirajam munira junjunan teh ngagaduhan sifat da'iyan anu sok ngajak kana agama Allah kalawan izin Allah sareng aya oge sifat junjunan nu terakhir nyata wa sirajam munira pelita anu bisa nyaangan caang tapi bisa nyaangan batur. Jadi urang mah caang teh caang tapi teu bisa nyaangan batur jang urang teh sorangan. Mun teh mah urang beunghar jang sorangan we beunghar teh. Mun teh mah urang teh gaduh ilmu jang sorangan we. Tah ari Kangjeng Rasul mah nyata cinita sirajam munira lamun urang caang teh bisa nyaangan batur. Lamun urang beunghar bisa mere manfaat ka batur. Lamun urang gaduh pangkat bisa merek manfaat ka batur. Lamun urang gaduh harta bisa merek manfaat ka batur. Lamun urang gaduh ilmu bisa merek manfaat ka batur. Eta disebut sirajam munira. Di dieu dingakeun saur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ningakeun eta popoek teh aya 5 tapi popoek eta teh bisa dicaangan. Naon nu 5 teh hubbud dunya cinta kana dunia. Dunia teh hartosna tina dana. Dana teh artina deukeut. Matak dunia mah caket. Dana yadnu dunyan. Nyanten caket dunia mah. Naon anu tebih ti dunia da caket sadayana. Alit pisan nikmat kana pandu dunia. Lamun teh mah ti luhur sajengkal, ti handap sajengkal. Sakitu dunia mah. Nikmatna sakijengkal. Ibu kangkung jeung daging teh sarua geus ka jero mah di luhur hungkul katingalina ngeunahna raosna daging teh jeung kangkung jeung tempe jeung asin jeung gepuk sami bae jeung kurupuk jeung sangu jeung spageti sarua keur asup mah di jero teh nu beda naon di luarna non bedana nu geulis nu kasep anu sadayana oge anu hideung nu bodas nu jangkung nu leutik sakitu sarua keneh geus asup mah eueuh bedana kitu janten dimatkeun dunia teh dana artina deukeut wa dunya hubbud dunya dulmatun lamun urang mika cinta kana dunia eta teh urang tos poek di alam dunia cinta kana harta poek cinta kana pangkat poek cinta kana jabatan poek cinta kana ilmu oge urang poek bisa moekan lamun dipika cinta nu mana nu bisa moekeun teh anu mika cinta kana dunia teh li annahu bisa moekeun teh yuqa'u li annahu yuqi'u fi syubuhat summa fil makruhat summa fil muharram dunia anu biasa nu bisa moekeun ka urang sadayana teh di mana eta dunia hasilna eta dunia teh bisyubuhat dina perkara-perkara nu teu jelas halal jeung haramna maka eta dunia teh bisa nyajadikeun poek hirup urang mun teh mah ieu urang teh al halal bayyinun wal haram bayyinun anu halal jelas anu haram jelas mun teu jelas syubhat ieu teh halal atarapi haram teu puguh cenah halalna teu puguh haramna tinggalkeun eta teh syubhat upami urang nuang perkara anu syubhat di dinya urang tos hubbud dunya cinta kana dunia aya di mana urang tumiba tina perkara anu makruh haraman teu ngan awon hungkul bilih nibakeun kana paharaman upami urang nuang perkara anu makruh nganggo perkara anu makruh maka urang dinya tos hubbud dunya hubbud dunya di dinya maka urang mika cinta kana dunya komo deui upami urang tuang tina fil muharramat perkara anu diharamkeun jadi urang mah dina mimari dunia teh selektif mun kinten-kinten halal pidamel lamun haram tinggalkeun
selektif margi ieu nu ngakibatkeun urang gaduh panyakit hubbud dunya, cinta kana dunia. Cinta kana dunia teh sanes hartosna eta jalmi seueur harta. Teu aya jaminan jalmi teu gaduh harta oge teu cinta kana dunia. Teu aya jaminan jalmi nu seueur harta oge teu cinta kana dunia. Bisa jadi jalmi nu seueur hartana teu cinta kana dunia. Tiasa janten jalmi anu teu gaduh harta tapi cinta kana dunia. Namun teh ama ayeuna jalmi anu beunghar tapi anjeunna kabeungharan teh jang agama, jang sosial, jang kasayan, lain jang dirina unggul tapi jang balarea, can disebatna cinta kana dunia. Beunghar mah beunghar ngan getol ibadahna. Beunghar mah beunghar ngan getol sedekahna, beunghar mah beunghar ngan getol sosial jeung tatanggana, bageur ka tatanggana. Jalmi nu kitu can tangtos hubud dunia. Gitu. Justru sabalikna, urang mah teu boga duit, teu gaduh artos, tapi ninggal batur gayana hebat hayang nurutan tapi teu kabendag ku urang. Nu akhirna urang turut munding. Jadi lain nurutan nu beunghar, nurutan munding tutungna mah teu pantes. Jiga nama urang teu hubud dunya, teu gaduh, teu kabedag maksakeun. Pan urang mah mending sohor kajen teh tekor. Pan bahasana sapertos kitu. Ayeuna zaman ayeuna mah keun bae unjak anjuk oge nu penting mah sohor gitu. Keun bae budak gade oge nu penting sohor. Kaeta jalmi nu tos hubud dunya mah teu apal kana dirina ku anjeun. Tah ayana hubud dunya teh nyaeta tina pasyubhatan. Ayana tina pamakruhan, ayana tina muharaman. Saur Junjunan qala sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ari cinta kana dunya eta teh mangrupikeun huluna kepalana. Naon sakabeh kagorena. Ayana tukang maling kulantaran cinta kana dunya. Ayana tukang zina kulantaran cinta kana dunya. Aya jalmi anu ngaleueut minuman keras asalna tina dunya. Aya jalmi nu tawuran asalna tina dunya. Ku bakating cinta kana dunya hilap ka akhirat. Qala Al-Ghazali, Imam Ghazali nudahakeun wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin pabugduha ra'su kulli hasanatin. Upami teh mah cinta na kana dunya teh mangrupikeun pondasina atanapi huluna sakabeh kaawonan, maka teu nikah cinta atanapi bendukna kana dunya teh eta teh kepalana sakabeh kasayan. Urang hoyong midamel kasayan tapi teu tiasa batur sodaqoh urang teu bisa sodaqoh. Berarti dina hati urang aya naon cinta kana dunya. Batur bisa ibadah urang teu bisa ibadah, berarti urang dina hati urang aya cinta kana dunya. Ti isuk jedur tepikeun ka jeder teu aya waktu jang gawe we. Teu aya jang istirahat. Teu aya jang waktu ibadah. Poho kana ibadah. Oh berarti urang geus cinta kana dunya. Tah eta di mana urang tos aya katibaan hubud dunya. Saur sirina Abu Bakar wassiraju laha at-taqwa. Jami anak katibaan popoekna cinta kana dunya. Saur sirina Abu Bakar buru-buru caangan. Naon at-taqwa ku taqwa. Di mana urang dikersakeun gaduh dunya. Bade gaduh ilmu, bade gaduh harta, bade gaduh jabatan, bade gaduh pangaruh,
Enggal caangan eta sadayana teh bisi poekeun. Kunaon? Ku takwa. Naon takwa teh? Sieun ku Gusti Allah. Sifat takwa di dinya ba'dul ulama nyebatkeun dina kalimat takwana geus aya. Bisi urang teh pinter, bisi urang teh beunghar, bisi urang teh ngadu pangkat, bisi urang teh gelis, bisi urang teh kasep aja. Eta teh dunya cenah oge. Enggal caangan kunaon? Ku takwa. Hiji caangan ku tawadu. Sabab rasa tawadu dina dunia eta bakal nyaangan kana dunia urang. Jalmi anu beunghar tapi adigung teu hayang ningalina oge. Jalmi anu pinter tapi adigung teu hayang ningalina oge. Jalmi anu soleh tapi asa naon asa apang-akangna teu hayang ninggalna oge. Di mana urang di pasean dunya enggal takwa di sana. Naon? Tawadu. Di mana aya tawadu dina dunya urang bakal di pasean cahaya kabeungharan urang, kapinteran urang, kapangkatan urang. Lamun urang tawadu maka janten tenang hirupna teh da caang teh. Tapi mun teh mah harta urang teu make tawadu, pinter urang teu make tawadu, beunghar urang teu aya tawadu dina hate urang teh, maka hate urang bakal poek, timbul penyakit hate, resah, gelisah. Ongko beunghar urang teh nya, tapi naha teu tenang hirup teh. Ongko pinter urang teh nya, tapi teu tenang hirup. Ongko seueur harta tapi urang teu tenang. Sabab urang teu tawadu, teu sakadi wargi urang. Urang kampung tukang macul. Tapi anjeunna teh aya sifat tawadu. Allah masian cacaang kana hatena, tenang hirupna teh. Teu pernah mengeluh. Aya naon? Aya sifat tawadu. DP caangan di dinya teh. Dunia urang bisa caang ku takwa. Ku tawadu. Dunia urang oge tiasa caang ku qanaah. Hartosna ngalap cukup anu aya. Teu hayang ningali jiga batur. Brok-broan nu teu aya mangfaatna. Tapi urang mah saeutik mahi loba teh walatra. Lamun bahasa Sunda mah saeutik mahi loba teh nyesa. Cekap jang urang mah. Tapi urang teh da boga batur, boga tatangga. Dunia teh jang batur. Urang mah tos cekap. Cekap ilmu teh da urang teh asa teu mangfaat bikeun ka batur. Janten sadayana dunia urang. Lamun aya sifat qanaah, maka tenang hati urang. Oh, bahwa urang teh geuningan loba dunia teh eueuh rasa tenang hirupna teh da urang mah resep naon poya-poya nya sahari taeun urang poya-poya ngundang jalmi hura-hura hiburan dangsa-dangsi hari taeun urang teh dibere suka bunga teh isukna teu tenang da bongan aya sifat ininya teu ningali jelema batur nu lapar tatangga nu teu boga beas poe ayeuna seueur keneh wargi urang di pasisian nu masih keneh tuang nasi aking urang mah masih keneh tuang beas keneh di dieu teh ibu punten lamun di Indonesia di urang di Bandung ku beas di batur mah aya nu tuang beas teh jalmi non jalmi nu nyonong eta teh menengah ke atas. Nah tak di batur masih keneh aya anu tuang teh naon seung nasi jagung. Nah itu teu beureukeun kana nasi biasa sanes teu senengeun cenah. Eta mah jang menengah ke atas. Urang mah rata di mana-mana. Ku beas samiskin-miskin oge tuang teh jeung beas. Gitu. Janten eta wal warok apik nu bisa jadi canyaangan kana dunia urang teh. Apik teu asbab. Teu asal-asal.
Nu halal asal halal, asal nu dipindamel kurang teh asal dunia dicanak we, tapi apik ieu teh halal haram. Sabab lamun teh mah jang urang ngatakeun perkara anu halal, tuluy dicampuran ku perkara anu haram, kalindi anu halal. Hati-hati. Lamun teh mah urang kapungkur mah asa cekap ladang nambangan teh. Asa cekap ladang ngarambe teh, ladang nandung, ladang macul teh, kapungkur asa barkah. Kapungkur mah saeutik mahi loba nyesa, hirup rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Nah ari ayeuna da sarua jadi tani, da sami keneh sok nambangan. Saroge ibu teh, nah ayeuna mah teu aya harmonisna, boa-boa aya nu ngaganggu di dinya. Dina tuangan urang, dina harta urang. Oh, ternyata naon? Kacampuran perkara anu syubhat. Kacampuran ku perkara anu haram bahkan. Saroge ibu angkat ka sawah, langsung dipasihan buruh sabaraha eta teh 70.000, eta nepi 50.000, eta pangagengna 100.000. Ngab sabedug teh di jalan penak sareng hiji jalmi masihan artos. Mang butuh duit peryogi atuh. Ye abdi gaduh artos 500.000. Tapi kadenya engke dina waktu pencoblosan. Gitu nya. Waktu pencoblosan, yeuh pilih si anu. Eta duit teh duit naon? Teuing duit halal, teuing duit haram, nu jelas naon? Teuing nyogok, teuing kumaha bikeun we ka urang. Nya dicampurkeun artos nu tadi ladang macul teh 100.000. Dicampur jeung pamasian 500.000 jadi 600.000. Dicampurkeun we. Dianggot. Angge masian tuang kanu janten bojona. Masian tuang kanu janten putrana anu kapungkur mah sakinah mawadah jeung warahmah. Anu kapungkur mah urang kalteh soleh jeung solehah. Nah ayeuna mah ladang kieu jadi kieu teu barokah. Pan tadi kacampuran. Idza jitama al halal wal haram golabal halal. Di mana-mana kacampuran anu halal jeung nu haram, kalindi eta teh nu halal teh jadi we haram. Punten. Tuang sareng gepuk, sareng daging, sareng kerupuk. Nah, anggo sayur we sokna pan raos eta teh. Teu aya cenah ieu teu aya sambalna, kulang kuring eueuh sambal da teu nikmat cenah teu lada mah milari efek teh anu aglunduk ieu cenah sambal. Lebetkeun we kana naon kana sangu pas ditingali lain sambal tapi ti kotok. Janten tuang moal. Padahal ngasa ageung kieu. Naon bari da geuleuh atuh. Harta urang anu suur teh ladang urang aya we nu nyakedikeun aya anu nyampuran sakedik we nyampurana urang geus geuleuh. Mawi upami teh mah hoyong barokah. Kan kumaha sing apik kana perkara-perkara haliah dunya anu paharam dina haliah dunya. Tah hiji saur Sayyidina Abu Bakar popoek teh nomor kahiji ad-dunya. Caangan di urang gaduh dunia ku takwa ku sieun ku Gusti Allah. 2 waddan budulmatun wasiraju lahu at-taubah. Nu kadua sausina Abu Bakar ari popoek nu kadua teh nyaeta dosa. Kumaha caranya anganana? Eta dosa at-taubah, taubat. Innal abda sarjungjunan innal abda idza akhta'a khati'atan tuktabu fi qalbihi nuqtatun sauda. Di mana hiji jalma midamel hiji dosa maka disimpen dina hatena teh hideung. Dicatatkeun ka hideungan hiji. Beuki seueur hidung deui. Beuki seueur hidung. Akhirna kumaha hatena hideung sadaena. Kumaha teh mah teras hoyong ngaleungitkeun eta tambah
fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sofa qalbu. Di mana anjeunna istighfar tuluy tobat maka bersih hatina. Nah, urang upami midamal dosa enggal tebak ku tobat istighfar. Midamal deui istighfar deui, midamal deui istighfar deui. Fa in ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbi. Lamun tema diantep uwih deui midamal dosa deui tara-tara istighfaran maka bakal nambahan hatena teh. Lahina teu tiasa napi kana hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Enten dan bu dosa urang teh popoek nu bisa nyaangana tobat. Popoek dina haliyah dunia jeung popoek dina haliyah akhirat. Benten upami urang hese dina milari napakah haliyah dunia maka anu kahiji ulah nyalahkeun batur. Nyalahkeun naon diri urang ku anjeun. Da urang mah sok ningali teh sasalah ti batur. Boa ieu masalah panenna. Boa ieu masalah melakanana. Boa ieu masalah dagangna. Gitu. Pan ningali teh ka batur ya. Kasalahan tina barang. Teu ningali boa salah urangna. Teu ningal kana urangna kana dirina. Dina masalah dunia, dina masalah akhirat. Tingali teh diri urangna. Urang teh pernah midamal dosa teu. Gitu. Sabab eta nu bisa ngahalangan dina haliyah dunia jeung haliyah dunia akhirat. Ngan urang teu apal. Sabab cara diemut-emut anu ngahalangan kana dunia urang. Hirup teh rugi we jeung rugi. Nah, ditipu we jeung ditipu. Dan urang teh teu emut urang. Boa dosa urang nu teu ditobatan ku Allah teh di dinya disebut. Haliyah dunia sapertos kitu. Akhirat ge sami. Nah, batur bisa ibadah. Ari urang teu bisa. Batur mah bisa maca Quran. Urang mah teu bisa. Batur mah bisa tahajud. Urang mah teu bisa. Naon nu ngahalanganana dan dosa. Dahar sarua sapiring sahuap bahkan leuwih lobat deui urang 2 piring itu mah sapiring. Tapi naha ladang tuang urang itu mah bisa salat duha, urang mah teu bisa. Nu ngahalangan naon? Dosana nu ngahalangan mah. Nu ngahalangan urang hese ibadah nyata dosa urang. Nu meuli dina ahli tasawuf disebutkeun hiji jalmi hoyong kengeng makom luluhur teh aya naon aya tahapanana. Tahapanna teh hiji takhalli, 2 tahalli, 3 tajalli. Moal kata tajalli upami teu tiasa tahalli. Moal tiasa tahalli lamun teu takhalli. Ari takhalli teh naon? Takhalli teh ngosongkeun diri. Lamun bahasa gampang nama mandi lah. Takhalli teh tobat teh ngosongkeun diri teh ngabersihkan awak, ngabersihan awak teh nyata tobat teh naon? Mandi. Di lipstik, di wedak, eta mah sanes tobat. Eta mah tahalli ngahias. Tobat mah ibad. Di mana stos takhalli nembe tahalli. Tahalli mah ngahias ku amal soleh. Istighfar, maca Quran, tasbih, sholawatan, saum, tahajud, duha. Eta naon tahalli. Di mana tahalli nembe tajalli tampak gitu. Naon? Urang teh ciri jalmi soleh katinggal. Teu kudu ditemong-temong. Jalmi soleh mah da katinggal hideung ku hideungna da katinggal ieu teh jelema soleh. Sok sanajan eta jalmi teh teu patos herang, teu patos katinggal, teu katinggal geulisna kasepna, da ieu mah jalmi soleh. Urang mah karangku eta jalmi. Sabab ditembongkeun Gusti Allah tajallina di dinya. Asalna ti mana? Tina takhallina. Tah takhalli teh
nyata tobat ya. Dan moal tiasa urang ibadah kahalangan ibadah urang upami urang seueur dosa. Urang teh hoyong ibadah dosa we kerikan istighfar. Nyata sadayana ahli thariqah amalna eta istighfar, itu tahalli, sholawat, tahalli, dikir, tajalli eta sakitu we. Istighfar, sholawat, dikir sakitu we. Amal teh hampir rata-rata kitu. Ahli thariqah mah istighfar, sholawat, dikir. Istighfar jang tahallina, sholawat tahallina, dikir jang tajallina. Istighfar, sholawat, dikir. Halang we urang teh teu istighfar tara istighfar, moal bisa sholawatan. Moal bisa tahajud, moal bisa salat duha. Nah, hanya ari batur mah bisa tah eta. Ku sering tobat, sering istighfar. Ngarumaoskeun kana dosa. Dosa teh lain aya di batu tina diri. Ulah nyalakeun ka batur, salahkeun mah diri urang sorangan. Haliyah dunya, haliyah akhirat. Nah hanya abdi bet kieu hirup teh bet resah jeung gelisah we rungsing wae boga salah naon urang teh nyata asa teu salah ta eta nu loba salah teh mede dia seueurkeun tobat ka Gusti Allah carana wadan dulmatun ari dosa teh eta teh popoek caangan eta popoek lau at-taubah ku cara tobat ka Gusti Allah. Nyanten bihan deui tobat teh sanes istighfar. Tapi tobat teh ibak. Istighfar mah naon diwedak. Beneran itu. Setiap jami anu diwedak can tantu mandi. Nganu mandi pasti sok diwedak, di lipstik. Kan kitu nya. Pan ibu ge kadieu teu sadar haribaknya anu langsung enjing-enjing ibakna teh. Tapi lami kalamian mah pan kulantaran ibak ayeuna mah diwedak. Pan sok aya mani koboy teh gini cepak asal katingali beungeut we. Kahandap mah teu mani-mani acan kitu nya. Tapi lami kalamian mah ibaknyaan gitu. Barudak lamun rek sakola hoream tiris. Nah, tara ibak acan nu penting beungeut we katingali mani koboy teh gini nya. Lami kalamian meureunan haos bauna ayeuna hibah kitu nama. Jaminu istighfar haban we sok istighfar teras. Ibu can bisa tobat, mangga we teraseun istighfar, lami kalamian Allah masihan tiasa tobat. Anu salajengna saur Sayyidina Abu Bakar wal qabru dulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kuburan teh cenah poek. Kumaha cenah hayong caang di kuburan nyaeta ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kita caang di kuburan. Innallaha sarjungjunan innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi biha wajhallah. Sarjungjunan sanyana Allah ngaharamkeun kana neraka jami ngucapkeun la ilaha illallah anu mana ngucapkeun la ilaha illallah na teh yabtagi biha wajhallah nyuprih karidoan ti Gusti. La ilaha illallah la ilaha illallah karena Allah lain karena haliah dunia. Ya sangat teh. Lamun karena haliah dunia leungit teh. Popoek dia. La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah sarjungjunan saja min ngucapkeun la ilaha illallah mukhlishan bari ikhlas dakhalal jannah maka bakal asup ka surga. Qalu ya Rasulullah sahabat naroskeun ka junjunan ya Rasulullah fama ikhlasuha
kumaha cirina cenah jalmi nu ikhlas ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Pan urang teh ieu teh ikhlas teu apal. Saur junjunan kumaha cenah cirina saur sahabat eta jalmi nu ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anu ikhlas nu kumaha cenah. Qala anta jazakum an kulli ma haramallahu alaikum. Eta jalmi dina kahidupana kahalang tina sagala perkara anu diharamkeun ku Allah. La ilaha illallah teh bisa ngahalangan kana perkara anu dilarang ku Allah, anu diharamkeun ku si Allah. Jalmi ngucapkeun la ilaha illallah maok masih keneh. Jalmi ngucapkeun la ilaha illallah mitnah masih keneh. Jalmi ngucapkeun la ilaha illallah tapi nganyerikeun hate batur pan aya. Bari takbir Allahu Akbar, batur dihina pan kitu. Jalmi ngucapkeun la ilaha illallah ngomongkeun batur masih keneh. Tak eta teh nu teu ikhlas. Lamun urang kalakuan masih keneh dina paharaman eta jalmi dina ngucapkeun la ilaha illallah can ikhlas eta teh. Hoyong apal cenah saha jalmi anu ngucapkeun la ilaha illallah na teh nu ikhlas tingali cenah eta jelema. Geus bisa ngahalangan ucapan la ilaha illallah na teh kana kalimat kana kalakuanana kana paharamanana. Pan jalmi takbir oge ayeuna mah dina paharaman atuh. Piraku takbir bari merah pedang ngajak gelut. Dina agama mah teu aya peperangan. Kangjeng Rasul teu nyontohan ka peperangan. Nah cenah eta teh perang Badar san Sipin eta mah perang akibat politik agama mah teu ngajarkeun peperangan. Setiap negara nu dicana peperangan maka naon? Maka Islam bakal hancur. Tuh di mana? Di luar aya di daerah mana? Kilap di Sultan teh. Kapungkur kenging tapi langan ku peperangan. Islam teh aya. Tapi urang di Indonesia dicana ku wali songo, waliullah kalawan damai itu peperangan. Ngalangkungan naon? Pendekatan, ngalakungan pertikahan. Narikah duriah Kangjeng Rasul wali songo teh. Nya. Aranjeunna tiasa naon? Tiasa nyebarkeun Islam. Secara damai, lewat budaya, secara damai. Alhamdulillah. Coba lamun baheula wali songo nya. Mun wali songo baheula jiga ayeuna anu galak teh ayeuna nya Allahu Akbar nya. Merangan moal pedang, moal arasup Islam. Mata kade bisi aya ibu gadung urang kali kapangaruhan pun kara itu. Karam. Lain ajaran Islam. Ngajak peperangan. Ya. Daerah, wihadai jantan la ilaha illallah anu ikhlas teh kumaha? Anu bisa ngaharangan diri urang tina perkara anu haram. Dina agama mah teu aya perkara anu piamekeun sareng-sareng. Sadayana geus diatur ku Gusti Allah. Abi kan nyontokeun kamari. Aya ajengan tos kenal ka Gusti Allah mah eueuh piamekeun teh. Gaduh tangkal buah. Apungkur pun guru gaduh tangkal buah di Probolinggo suur buah nate cek bojok nate kieu pangsa apa cenah cing atuh buah teh aya nu malingan wae aya hektaran buah nate nya atuh kumaha aya nu malingan pager cenah pager buah teh ahkeun bae kitu nya. Ete pas panen buah teh nya seueur nu maling. Tuh cenah nya teu di pager mah loba nu maling. Kumaha walana teh? Alhamdulillah. Nah jeung alhamdulillah segala teu dipenta geus dibawa. Coba lamun urang panen bujeng-bujeng nu maling. Urang mah pan aya manuk ke ngadahar nganyatuan eta wah geus beak nengkak eta. Jantan urang pan teu apa kana qada mugrom ti Gusti Allah teh kumaha. Setiap harta teh aya anu bagianana. Ieu bagian urang,
ieu bagian tatangga, ieu bagian tukang maling, aya eta teh. Teu dibikeun oge nah geus haridang sorangan tinggal ikhlaskeun we, matak eupi ambekeun dina agama da geus meunang atur Gusti. Jalmi nu kenal ka Allah mah da eupi ambekeun. Nah jeung kudu amek da kabehna hirup mah geus diatur ku Allah. Tinggal urang marek bener atanapi teu bener sakitu urang mah. Urusan harta geus diatur ku Gusti Allah. Gitu. Urang makan moal ikhtiar teu aya pi ambekeun. Matak lamun aya jalmi ambek-ambekan ieu teh nurutan saha da eueuh ajaran ti jungjunan mah. Mata katinggalna jungjunan mah teu kantos ambek jungjunan mah. Gitu. Halimatak dina Al-Qur'an ayat pertengahan wal yatalattaf. Kumaha tos teh kedah lemah lembut. Nah itu. Jadi cirina teh kumaha jalmi nu aya la ilaha illallah lain dina bendera. Pan kapungkur aya kalimat la ilaha illallah bendera Islam. Lain eta bendera HTI eta mah. Bisi katipu kade. Emang Kanjeng Rasul tiasa nyerat gitu. La ilaha illallah teh bendera Islam. Bendera HTI eta mah. Urang bendera orang naon merah putih urang mah kade bendera hidung. Aya kalimat la ilaha illallah. Eta mah HTI nu tos di eta ku pemerintah. Nah eta teh sapertos kitu. Jadi urang ngamanaan la ilaha illallah teh tina simbol hungkul. Lain tina kalakuan. Jalmi nu mana cenah ikhlas sarujung-jungan, anu ikhlas ngucapkeun la ilallah teh urang teu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anu bisa eta kalimat la ilallah ngahalangan ka urang tina midamel perkara nu diharamkeun. Antah jazakum anin angkulima haramallahu alaikum. Bisa ngahalangan ka anjeun kalimat la ilallah tina perkara nu diharamkeun. Ladang la ilaha illallah nate bisa ngahalangan lisana tina ngomongkeun kagorengan batur, tina ngagibah batur, tina nindak perkara nu haram. Ladang la ilaha illallah. Matak tinggal mun teh mah jalmi anu aya la ilaha illallah pasti dibimbing ku Gusti Allah tina midamel perkara kana kasayan. Tah eta wal qabru saur Sayyidina Abu Bakar dulmatun. Kuburan teh cenah poek wasirajulahu caangan kuburan la ilaha illallah. Nyata kalimat la ilaha illallah. Anu salajengna Sayyidina Abu Bakar wal akhiratu dzulmatun. Ari akhirat teh cenah poek likasratil ahwal karena seueur pakewuhna dina poe akhirat teh. Sabab akhirat teh tungtungna dunia teu aya deui akhir masuk akhir tungtung teu aya deui dinten jiga urang aya siang aya wengi kan moal aya siang moal aya wengi teuing kumaha. Wasirajulaha ala amalus sholih. Anu bisa nyaangan engke urang di akhirat teh naon amal sholeh. Amal sholeh eta urang tiasa nyaangan ke dina poe akhirat. Wal akhirah dulmah wasirajul ala amal sholeh likasratil ahwal karena seueurna pakewuh. Mun teh mah aya urang di dunia aya pakewuh, aya kasulitan, masih keneh aya wari pulang puntangannya. Tapi di akhirat teu aya urang rek nyungkeun tulung ka saha, ibarat urang sorangan. Ka mana dia nulungan nyungkeun tulung urang kana amal saleh urang. Numawi dina amal saleh teh urang ulah ngalap cukup kudu aya. Lamun urang tiasa amal saleh anu berkaitan hakullah. Urang kana tiasa amal saleh ka hakul adami. Tecekap urang ku hakullah ibadah disebut ibadah ritual. Tapi urang dina amal saleh ku ibadah sosial. Sabab ayeuna urang fokusna dina ibadah teh ibadah ritual. Teu dugikeun kana ibadah sosial. Samantawis ari ibadah anu disebatna amal saleh mah
ngapunten. Amal soleh mah kedah saimbang. Cobi orang ninggal dina takrib solehnya. Anu tiasanya angan ke dina poe akhirat teh kumaha? Nya amal anu soleh, amal sanu mana? Anu alqaim bi hukukillah wa hukuki ibadi. Eta teh nu amal soleh. Anu bisa ngadegkeun kana hakna Allah jeung hak hambana Allah. Eta amal soleh. Ibu teh getol ka masjid berjamaah. Tapi jeung tatangga pasea wae teu soleh eta teh. Sosial mah rajin, jeung tatangga mah kerja bakti. Tapi tara ka masjid, tara berjamaah teh salat acan, eta kitu soleh. Janten anu soleh teh nu kumaha anu bisa cecang di akhirat teh anu amalna teh bisa nyaangan pikeun bisa ngadegkeun kana hak Allah nyata ibadah ritual. Jeung hak bambana Allah nya ibadah sosial. Ladang salat urang, ladang saum urang, ladang ibadah anu sanesna teh sing ngajadikeun sosial. Matak ulah nganggap enteng kana amalan anu alit. Sabab ku amal anu alit eta urang bisa salamet. Amal saleh teh teu dianggap enteng teh. Matak amal ibadah sosial anu alit teh nya ulah dianggap enteng. Tiasa janten urang ngarasa disalametkeun ku Gusti Allah teh ku amalan anu alit. Pirage miceun runtah. Pirage nya teu aya jalmi nu bangga ku miceun runtah hiji. Atanapi beling di jalan dicanak eueuh jalmi teh anu rasa bangga abdi alhamdulillah tos miceun beling di jalan. Aya paku bisa kajajak ku batur alhamdulillah abdi tos miceun paku. Aya teu nu bangga ku eta amalan eta? Teu aya. Tapi aya seueur jalmi nu bangga ku ibadah. Alhamdulillah abdi tos hatam. Saminggon mah abdi alhamdulillah dikasihkeun Gusti Allah. Tamat Quran 30 juz. Sadinten abdi mah 5 juz. 30 juta genep dinten alhamdulillah tamat abdi mah tahadus bini mah. Eta jadi gerannya bangga ibu hatam Quran sademinggon saminggon hatam Quran bangga kan. Merasa bangga ikhlas tapi teuing teu apal ikhlas jeung teu nama. Tapi ku ngarasa bangga oge dirinya aya ujub dirinya teh aya penyakit hati. Alhamdulillah tos sedekah. Jadi abdi tadi kamari mah abdi kenging untung abdi mah. Meser tanah ayat salo jadi nyaloan mana jadi ya deh. Aya beruntung 20 juta. Sedekahkeun we ka abdi teh 5 juta mah kata tangga alhamdulillah barokah cenah. Aya tara alhamdulillah ngucapkeun alhamdulillah alhamdulillah. Tapi dirinya aya kesan aya ujub sakedik mah dinya. Ngarasa bangga ku amal. Gitu. Tengah wengi urang teh tahajud. Ningali batur barobok Gusti ya umat manusia Gusti. Barobok wae nyakin alam dunia teh tereh beak. Nah, kasare wae ibadah ka Allah. Eta dina sifat eta teh urang gagah tengah wengi teh aya dina hate sifat ujub ngarasa urang teh geus bisa ibadah. Ya. Tapi aya jaminun bener tadi, aya amal alit sasapu di masjid teu ngarasa bangga. Miceunan sampah teu ngarasa bangga. Jeung tatangga layeut. Terus ngabantuan tatangga anu teu mampu teu ngarasa bangga. Sosial nganterkeun tetangga ka rumah sakit nu teu damang teu ngarasa bangga, biasa-biasa wae. Tah justru amal anu alit sapertos kitu nu teu dibanggakeun ku urang, padahal janten amal saleh nu bisa nyelametkeun ka urang. Ya, ulah nganggap enteng urang ku amal anu alit. Tah amal ibadah urang teh sing dugikeun kana sosial sanes ritual. Nu mawi kan ritual teh jeung sosial teh kena saimbang. Da ibadah teh lain jang Allah. Allah mah teu butuheun kana salat, Allah mah beunghar. Saum da jang urang, zakat jang urang, ibadah bolak-balik haji jeung umrah teh da jang urang eta lain jang Allah. Jang urang teh maksudna jang kabehanana. Supaya urang teh aya maslahat khairun nas anfa'uhum linnas. Supaya urang teh bisa maslahat kepada manusia. Lamun urang ngariweukeun jelema datang teh lain ngabagjakeun tima datang si eta mah riweuh we datang teh ngeluh deui eueuh rasa kabungah berarti kan tatangga teh lieur ningali beungeut nage geus horeang sabab lamun pas
ngobrol jeung manehna mah pasti ngeluh deui teu pernah syukuran ka nikmat emasan ti Gusti Allah. Mata jalmi oge di mana ninggal eta jelema teh hoream ningali naon ge. Naon sabab naon kariweuh jeung kariweuh teu syukuran ka nikmat emasan ti Gusti Allah. Tadi nu kalimat anu kaopat saur Sayyidina Abu Bakar. Wal akhirah. Akhirat teh poe hayang urang meunang cahaya di akhirat. Amal soleh. Tah nu amal soleh nu mana? Amal soleh nu bisa nyelamatkeun ka urang teh anu saimbang. Antawis ikhtiar jeung sosial. Urang ahli sunnah wal jamaah, urang-urang NU punten. Lamun dititah dzikir panghebatna. Lamun tikah maca barjanji sholawatan panghebatna. Lamun titah berjamaah pangseueurna. Tapi nalika piwarang sosial pangmedemna tinggal rumaoskeun deui. Sosialna urang kira. Ladang ibadah teh kedah hadenya. Antawis ritual jeung sosial teh kedah saimbang. Nu terakhir wasiratu dzulmatun wasiraju lahu al-yaqinu. Saur Sayyidina Abu Bakar sirat cukang. Nah, nalika urang nyukang kana siratal mustaqim teh poek cenah teh. Hayang bisa nyaangan wasiraju lahu al-yaqin. Cacaangna teh nyata kayakinan urang ka Gusti Allah. Nu bisa nyaangan. Tahqiq kayakinan urang kana gaib bi izalati kulli raibin kuninggalkeun sagala anu ngaragukeun. Jadi upami urang masih teu yakin dina amal soleh urang, naha urang beribadah. Lamun urang ibadah ka Gusti Allah pas aya pahala, yakin aya pahala. Lamun urang midamel dosa aya siksa, yakin aya siksa. Yakin ke urang teh. Ladang urang ibadah teh pasti ku Allah bakal dipasihan ganjaran dunia jeung akhirat. Jadi urang kan ngayakinkeun salat urang teh bakal dipasihan ganjaran engke di akhirat. Padahal Allah masihan ganjaran teh double. Di dunia dipasihan, di akhirat dipasihan. Mana amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah teh masihan ganjaran saja minu iman jeung amal soleh. Maka eta jalmi di dunia bakal menang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalimatna ge kulam ibtida jeung nun taukid. Niat lagi. Anjeuna pasti bakal diberi hirup thayyibah. Gitu. Ladang amal soleh teh. Ladang salat teh bagja. Sakinah hayatan thayyibah teh. Barokah. Tenang hirupna teh. Pantes sakedik jalmi ibadah salat tapi hirup teu tenang. Jalmi teu puasa tapi hirup teu tenang. Eta teu thayyibah eta teh. Eta ganjaranna teu kapelak di dunia, teu hasil di dunia. Di mana teu hasil di dunia, maka akhiratna moal hasil. Wala najziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'maluna moal hasil. Ladang amal soleh teh kedah karaos heula. Ladang ibadah sana ibadah, mulai saum, salat, sedekah, ibadah haji, umroh mulak-malik teu aya keperubahan. Jami ulah we ibadah haji jeung tapi kalakuanna teu robah-robah. Berarti naon? Teu aya naon teh perubahan, hirupna teh nguling gasahan wae teu tenang wae. Oh berarti teh teu aya hayatan thayyibah di dunya teh. Ladang ibadahna teh da jami nu ditampi ibadahna ku Gusti Allah mah bakal karaos. Di dunia ge tenang hirupna teh. Da cek Allah da janji Allah, yakin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Atuh sabalikna mafhum mukhalafahna lamun jalmi anu amal awon hirupna moal sae. Matak lu gelisah hirupna teh da seueur amal awon.
Ari urang teh ditamping amal ibadah Gusti Allah teh. Ibu sok nyamut itu buah-buahnya teh ditarimanya. Maca Quran urang jabe urang mah balelol maca Quran oge. Tinggal we kalakuan urang. Urang tenang teh hirup urang. Alhamdulillah Gusti teu gaduh artos abdi mah tenang dipasieun katenangan. Sok sanajan caroge koreh-koreh cok abdi mah alhamdulillah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tenang. Eta teh tina naon? Tina amal soleh urang teh. Akhiratna bakal kahasil lagi. Da amal soleh mah Allah masihan ganjaran teh dua double. Moal hiji, da cek Allah tapi pahala teh. Double dunia jeung akhirat. Saur Pagojali mah hiji dianjuk, dua hiji kontan, dua dianjuk pan itu. Nu kontan tadi alam dunia. Naon hayatan thayyibah, hirup anu tenang. Nu dianjuk mah engke di akhirat anu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'alal qalbil bashar. Tah engke teh siroj urang kedah ngayakinkeun kana amal soleh urang pasti aya balesanana lain di dunia akhirat tungkul dunia bakal kabagian yakin engke di akhirat oge bakal dipasieun cahaya ku Allah Subhanahu wa taala. Tah yakin teh eta teh mangrupikeun asal pokona awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pang awalna kawajiban pikeun jalmi Islam nganyahokeun ngayakikeun ma'rifatul istilahi maknya terang ka Allah teh bistiqani kalawan yakin. Saur ulama yakin teh aya 3 tingkatan. Hiji yakin orang awam. Kadua aya yakin jalmi ahli kalam. Aya katilu yakin jalmi ahli ma'rifat. Lamun orang awam asal cek batur we. Yakin model kieu. Ibu di bumi teh aya saha ngalangkung bade saha. Ari si bapa aya di bumi nu ditarosin murang kalihna. Aya di bumi cek budakna. Yakin teh aya bapana di bumi? Yakin. Sabab saha? Cek nu budakna. Ibu ninggal teh si bapa eta di bumi? Henteu. Maratikeun henteu. Nah yakin aya di bumi bapana? Apan cek budakna? Eta yakin eta teh. Yakin cek saha? Cek orang awam. Aya jadi jalmi cek ahli kalama kieu yakin teh. Yakin aku mah cek orang ahli kalama. Ahli kalama yakin teh aya cirina. Ari si bapa aya di bumi aya. Pek swantena aya. Tah tinggal dipak swantena. Ninggal swantena dituju ke urang tah eta kalam. Atanapi ninggal cirina eta aya sendalna aya cirina. Yakin ahli kalam. Allah teh aya non aya dadamelanana aya teh. Tuh pernah ningali ka Gusti Allah mah ngan ieu aya dunia aya urang teh pan ieu teh naon cirina ayana Allah cek ahli kalam kitu. Aya naon aya dadamelanana. Aya sawah, aya bulan, aya bintang, aya urang eta teh. Moal mungkin aya urang lamun teh nu nyiptakeunana. Yakin eta teh aya cirina buktina. Tapi aya ahli marifat yakin teh. Naon ahli marifat ngayakinkeun Allah teh ninggal ka Gusti Allah. Kumaha ningalina sanes ku ieu ku basirah ieu mah basar ieu basirah. Da sabab di alam dunya moal tiasa ninggal la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Moal tiasa ninggal Allah ku ieu tapi ku ieu ku mata hati. Asa caket ka Gusti Allah teh hate urang teh. Eta ahli marifat teh. Kenal ka Gusti Allah, terang ka Gusti Allah teh. Teu perlu dalil. Anjeun sasarengan wae sareng Gusti Allah. Cek hatena dina hatena dina rasana teu Allah teh teu tebih jeung urang. Allah sasamina jeung urang. Eta ngayakikeun lamun tos aya kayakinan asra urang bakal dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi sareng Sayyidina Abu Bakar 5 nu tadi teh bisi aya popoek dina hate urang sadayana caangan deui. Saur Sayyidina Abu Bakar nembe dicarioskeun nyaeta 5 popoek anu aya dina diri urang sadayana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana kulli sahabati rasulil ajamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana futuhal 'uyuni min hikmatika wa sadaya rahmatika wa takinna minhu ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa shrah bi sadri wastamil bihi badani wa dhik bihi lisani wa qawwim bihi janani wa aslim bihi fahmi wa qawwim bihi azmi bi halika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'an karami maulaya salli wa sallim Wassalamualaikum warahmatullahi